Sampurasun. Patepang deui sareng SIM abdi Angga Febriana dina acara Warta Sunda. Dina deungeut ieu SIM abdi bade ngadugikeun warta ngeunaan kecelakaan beruntun di Tol Cipularang. Supados langkung jelas deui, hayu urang tingali ka tempat kajadianna. Sadayana aya 21 kendaraan anu kalibat kana eta kecelakaan. Tina 21 kendaraan aya 4 mobil anu kahuruan. Henteu kendaraan pribadi hungkul, aya oge kendaraan arageung sapertos bus jeung truk. Dumasar kana wartos sementawis aya 6 jalmi anu pupus, sedengkeun aya 8 jalmi anu tatu sareng ayeuna tos kenging pangobatan di rumah sakit. Sakieu bae warta ti SIM abdi dibidangkeun. Mugia ieu warta tiasa maesian informasi kanggo pamirsa sadayana. Amit mundur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.